Dua, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. Dua, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukumnya? Iya kena lain ya buat namanya. Apa hukumnya kalau kita pinjem motor orang tapi rusak, apa wajib itu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik mal beres mah. Saya pertanyaan kos saya silakan wajib pendik mal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ayeuna aya di jero bulan Zulhijjah. Alhamdulillah barang kamari di bejaan titah puasa kadeleuna laleuleus. Tanda bahwa keur teu boga duit. Wallahu a'lam puasa jeung teu. Jelas ngabejaan kula geus. Alhamdulillah. Lolobana mah puasa. Komo nu karolot mah. Duka balik ngaji mah. Gimana puasa ya kumaha kuatna we cenah ieu mah. Tapi paling pohara mangketar ya Arfah tanggal 8 jeung 9. Nu doana kukula rek ditulis teh haju poho. Nu mantek poho haju kurang awak. Itu pararas tiris. Karak boga tanaga ayeuna alhamdulillah. Kena waktu tenang. Minggu hareup insyaallah pas poe Arfah. Jadi sanon gitu ngaranna Sabtu Minggu Senin. Ti kuari kudu ngalobakeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae babacaanan geus pokona bolak-balik teh eta bae ti akhirna datang ka lebaran bolak-balikna eta bae geus eta 10.000 sapoe masalah. Wah cenah 10.000 wah teu kuat Kiai. 5.000 ge cenah teu kuat. 1.000 ge asana cenah 500 ge cenah teu 100 cenah 100 ya 10 ke cenah berduka Kiai hiji apa hiji. Ingat-ingat ka guru anu ieu teh anu magaan Quran ka muridna. Baca dulur kabehan ieu Quran sapoe sajuz bae. Jadikan sabulan tamat sampai sajuz. Cak muridna teh kurang mah cenah ieu loba pagawean ja Kiai mun teu kuat sajuz setengah juz jadi 2 bulan sakali tamat. Aya deui kurang mah cenah kan rada muriangan ki awakna. Kumaha teh cenah Kiai? Oh saparapat juz. Jadi berarti 4 bulan tamat. Aidin kula mah cenah Kiai rada geus bur mata bur macan geus salembar
sapoe salembar insyaallah beureun sataun mah tamat salembar. Itu ngomong kula mah cenah ieu buremna parah kieu. Ieu maca Quran teh ieu tah naon hurufna teh bararengkok bae. Oh, eta mah tuh baca saayat be saayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Misa kitu bae. Sugana atuh 3 tahun 4 tahun tamat. Beres keneh. Kula mah cenah parah jasa kiai. Parah jasa di duluan teh parah dedengan geus lain deui. Tak kudu sabaraha macana ki. Eta mah kieu bae. Lamun susuratana nu parendek bae. Bismillahirrahmanirrahim. Toha sadaqallahul azim. Isuk Yasin sadaqallahul azim. Kitu bae. Sabaraha poe bakalna tamatna cenah eta kieu kos kitu. Insyaallah 60 tahun. Datang ke modar sia karata. Masya Allah orang hari nonton TV makut nagen main catur nagen obrol gen nagen berjam-jam tapi ketika maca Quran atau ibadah nu lain usukal asek tak ngaji teh latihan diuk yang nyos ya awak dihareupeun TV mah siap puat coba saya pakai ngaji awak kering mal sih sia awak coba nyaho nah jadi pakai puasa deh wah mantap tuh urang ulah datang ka nu diomongkeun ku para salaf soleh. Cek salaf soleh alamatul munafik ciri jelema munafik eta adalah 2 nomor kahiji talabul ta'am wasyarab dahar jeung nginum doang pikiranana hirisna kana dahar jeung nginum mun kamana nu dipikiran dahar jeung nginum bae teu kondangan mah puguh bakal di ditu dahar ieu kitu keneh deuk ka Banten memeh zarah dinya bangsa tukang tempe endog jeung saja mambalaya memeh zarah dahar timbel mawa zarah ka mamana ieu deuk ngaji bae ka dieu urang pemikiranna uduk dahar eta ciri munafik eta kos kita ciri munafik kita pikiran dahar nginum munafik wa alamatul mukmin ciri mukmin anu bagus adalah mikiranna ngan sakadar salat jeung puasa as-salatu was-shaum mikirana salat jeung puasa benyana kayak bulan naon bulan haji oh puasa jam sabaraha ye jam 7 jam 8 duha jam sabaraha ye zuhur 12 setengah salat jam sabaraha ye setengah 4 asar terus mikirana salat penting jam sabaraha ye jam 12 netel TV ini lompat ka munafik deui bae. Lamun urang berpikir sakadar dahar jeung nginum doang berarti di benak hati urang kos kitu aya tanda munafik. Lamun di jero hati urang aya kejaran-kejaranna puasa jeung salat ieu berarti aya tanda mukmin anu sejati. Tamat tinggal dibalikeun ka urang masing-masing bae aing kumaha ieu tinggal kitu doang keke lolobana kana salat apa kana dahar bajung teh tos-tosan teh ka dahar aya ka salat aya gedean mana lamun keur dahar tilok inget ka salat lamun keur salat inget ka dahar atuh gedean ka dahar kos kitu mun dapek teh kos kitu teh
ya modal contoh nu dari hampir ayalah tanda-tanda munafik keur ngaji gigis cekelan beuteung we munafik eta kos kitu salat jeung puasa Masya Allah. Aya nu bertanya, Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Geus ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandina nu rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit, naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokos kitu mah. Ieu masih emas bodoh ieu mah. Si emas bodoh teh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu liangan emberna. Sok gerage. Ya otak teh mah payah. Nyeun pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak yang udah kadena tuh di ayat itu ngarana saya tono eta kaluhur kan liangan dengan di urang mal ngecer kaluhur ya tama diserahkan ke orang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika orang mandi junub, cara nak diserahkan ke orang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukumnya? Iya kena lain buat nanyanya. Apa hukumnya kalau kita pinjem motor orang tapi rusak, apa wajib gitu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik ya mal beres gimana? Soalnya pertanyaan kos saya silakan wajib pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanaan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ngekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos gitu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang ti heula mangga, nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh. Itu kudu caritakeun cenah kitu. Ieu lamun atuh sieu kumaha sih? Embe na 2 beres. Urang korban urang hiji, anak ekahan beres. Mun teu boga cenah embe na teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia. Kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat kula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres. Aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbannya saha ye? Maksudnya duit saha ye korban? Kos kiamat pertanyaanna, pan korban teh meureun nu bogana.
Nu boga duit pamajikan atau pamajikan, nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa bala kurban atas nama istri sedangkan suami belum, duit anu saha? Maksud dia ada beredan duitnya nak dek korbanan pemajikan gitu meren. Hanya hoan sih gue. Jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nya nak encan korban masalah. Masalah. Kan kudu bebeja lah ka pemajikan. Kudu bebeja neng dek di korbanan ku kulo. Anu kula dek dipencit. Di korbanan, tuh mah dikorbankeun ngaranna. Korbanan, teu da kula ridho atuh geus kitu masalah. 2. Nomor katilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak, apa kita wajib ganti? Tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa, kemudian dipakai, ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot, step. Nah, balik deui atau lanjut ke Cikupa, cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot. Teu wajib ganti. Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa, dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya, belah kiri ada encing, sebelah sononya encong, encing encong. Sudah bisa ada segala encong. Nah, mau ke rumah encang saya, ya boleh. Berangkat dari Pasar Kemis mau ke rumah encang di Cikupa, sampai di Pasir Gadung motor kempes, nggak bisa dipakai. Akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa, motor dituntun sampai Pasar Kemis dalam keadaan kempes. Nggak wajib ganti, nggak wajib ngompak, nggak wajib. Kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Motor kan kagak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang? Kempes, makasih ya. Saki Umar di si anak blonda ya. Lu dari Cikupa motor enggak enggak ditungangin ya, kagak, kasihan. Motornya kempes. Itu lu enggak punya pikiran, emang di sana enggak ada kompak. Kagak lah, mau dibalikin seperti adanya aja. Tidoraka teu naon geus. Jadi lantaran eta nginjem di Pasar Kemis ka Cikupa, nginjem berarti diizinan. Ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti. Izin kan. Itu wajib. Zaid nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa, sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ka Bojong. Nah, pas perjalanan Bojong Cikupa rusak, stepnya hilang, copot. Nah, begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya, ini stepnya kemana? Copotnya di mana? Antara Cikupa Bojong. Nah, lu kan minjemnya ke Cikupa. Iya. Terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong. Mau dilanjutkan ke Bojong. Itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin, bego. Gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah, kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa, gua nggak tanyain dah. Udah, gua ridho. Tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong. Itu kan lu nggak ada izin dari gua, wajib ganti. Oh, pas gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas, nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya, datang di nyon teh tak bab eta tah. Ngaranna geus karolot atuh ngaji. Ieu we ngaji ka Allah. Ngaji malah atuh sakadar naon kitu ngaranna
supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang kelelahan daripada di rumah nongkrong mani ngaji bagus eta kos kitu ngan kurang pol doang ieu kumaha Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese teh kos kitu mah. Boro-boro sia teh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah lamun pamajikan tita sholat teu daek baek kawin deui beres geus sama kos kitu mah atuh eta nobatkeun orang jika dan orang lain puguh sorangan ge hese tobat komo nobatkeun batur lalaunan titahna ancam kurang Neng kakak geus sabaraha kali kita sholat bae ka Neng tapi Neng teu daek bae awas kakak lamun Neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek sholat ayo kumaha lamun Neng teu daek sholat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun sholat sakitu bae tah mah nyandung burung geus cenah da nyaho teuing teh mah ngaranna naon da kos kitu neangan nu daekeun salat sugan bae rada daekeun salatnya hese nobatkeun pamajikan sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok cak Kangjeng Nabi bengkok bae awewe mah lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong lamun diantep bae kurang bengkok bae awewe eta nasehatan kurang sekaligus aju bae tolak bae kula maka geus tolak bae kula maka bae teh ngaranna peupeus tuh kos kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae awe tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awe mah teu bisa dinasehatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki asa ngalojokeun sih kitu lu hatak kudu dibawa ke pengajian tek di dasatan ku salaki coba ge di bagahan abi amil bae amil yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin waruan sira matu ge sadun pirang-pirang amil lamal mawi ku 100 amil artina naon Kak artina sanyana amil dina ilmu nahu teh 100 100 loba amat merenang nangka batur mah itu sakieu cak jangan teh ya ieu maka kula bae pamajikanna teh hayang aing ngaji si kitu itu bebeja ka anak bapak sia magahan aing kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat nya nangka batur mah meureun 50 nya 20 teu beres pokona magahan pamajikan moal beres bae geus kudu dikabaturkeun bae lah kabatur sia ngajina lah kaing pajar ngalojokeun 100 amil beti dituna heuy nah henteu hese howe batas tek lalaunan kedua bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah bohong sia lain ka Allah kanyana sieuna sia takut kepada Allah bohong sedangkan suami merasa takut kepada Allah lah lain kanyana sia-sieuna kajawan sia ku aing terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah je urang nu ngana pakahan urang nu nginkeun imah urang nginkeun mobil ngalikeun mobil kudu urang sieun kanyana ji urang nu ngana pakahan urang nu ngaimahan urang nu mangmelikeun mobil tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana eta urang nu bego kan eta
Je, itu kurang lempeng sebenarnya mah urang. Enggak jaran dong, kabeh. Maksudna lamun enggeus mahi mameujeuna salah nyandu. Rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki. Coba mun aing kos kitu. Kitu kuduna atuh. Je, tuh akur bae sia mah. Namun ayah wewe boga anak 3 atau 4 yatim maju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe beu mun aing kos kitu meureun aing ge sedih geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah asana tararis dunia geuna Raris dunia itu gede. Ini boro-boro kos gitu. Ayah anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Ayah nu mikah hayang. Wow, ribu. Tetepan karunya. Anakna karunya yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teu budak yatimnya dibere. Mana yatim dibere. Nyaon ku pamajikanna. Yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh deuk kubatu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya. Teu hayang aing. Yatim malun. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus wara eta awewe. Bab diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Kita kos gitu teh. Urang mereka nini nyana manggis bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu cenah. Je aing jauh ge henteu ka incuna. Kajen kuku mage samera nini wae. Cenah teh apa harapanna mah ka incuna. Sejauh-jauh coba ayo. Jauh sapan. Ti makolot ka incu. Aya teh ngahalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta mah bengkok bae tah rarese. Carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Geuk hak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hak-hakna ieu teu kuat pan. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oy. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatul lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah lalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang boro-boro dirina hartana boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang kemenang saminggu Khadijah inget ngeunang deui ka sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu napan Kangjeng Nabi teh teu nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teu kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh aya di urang mah pentilok men hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah haju men hampura teu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu naon ceuk Kangjeng urang apa minta hampura tilo naon tilo baju bae tak bae para ranas di mah nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan neng geus salat encan
aya kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak paling ngeunaheun kadengena ku urang ngeunaheun kan mun kitu mah deuk sia-sia dikira salat teh goblok beureunanan geus mulai geus lah kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku pulangkan saja beres gitu. Nah coba lah gitu misalnya Jan Kak jam seberapa emang iya jam 1 lila kene ieu teh tenang bae geus eta jam 2 geus neng encan jam 2 sajam deui neng karena neng heulah jangan ge ngeunaheun jadi tergantung urangna sebenarnya tergantung urangna engke ge nya ngintip ka urang asal urang can salat we Kang salat Kak males nih kajah leli kebal kene ieu cek jana ge tuh jadi geunaheun kan ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana jeung syahadat teh lah urang nasehatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasehatan beusi nganasehatan batur horeng urang ge henteu beusi kitu doang fokus urang ngalarang nonton TV ka anak nonton TV bae sia urang osok atuh seureurikeun ku anak ge jana geus kitu amat sih abah blon lawan sia nyebut blon ka aing atuh ka aku lah ulah ai abah terus bae teu teh basar wajeng nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur daunan doang ngan goblok teh kebo maling tangkal dangder boh hus wow dipaling yo coba urang cabut tinggal cak kebo goblok tolol cak kebo aing mah daunna doang ai sia tapi suka gitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan lawan ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang opat karak tarhim kan kayak rek sagedeng deui geus kurang biasa ka masjid balik di masjid ngaudangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng oh jam lewat didalekeun we ka urang neng jam 6:30 neng geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng kirain kan ka hate nyana neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh rek HSD teu kudu salat geus giat kana teh nyeun kopi mah giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak tuh giat nya ge udah paling ge barang ngirit nyekel gelas mending salat teh bae neng kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu teu kan ngeunaheun kana hatena atuh ieu mah sapu dikit ka salat sia salat ayo salat lain kitu ka awewe mah bow embe ge lumpat gitu tuh jadi carana doang ka awewe pertanyaan selanjutnya banget sih pertanyaan. Saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah. Kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdol karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya gitu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setan meureun ieu. Jamaah pengajian doang teu make ngarannya jin lah kira-kira. Saya mau bertanya, iya urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu salat di masjid atau di mushola dipersilakeun lamun aya izin tinu boga dilemanyin mushola kemudian diizinkan mangga beusi rek sarolat di dieu hek meunang urang salat di dinya tapi lamun encan aya izin teu meunang kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola berarti bebas tuh mah sebab lain nu nyana nu Allah
lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan ai wakaf maka Allah ai hibah majang ka jelema aya jelema nyieun musola tanahna dihibahkeun da jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilahkeun pemerintah mah kan teu boga tanah nagara kan urang nagara mah nu urang mana pemerintah mah kan kewenangan ngurus selamanya ngajabat jadabat teu gablek teu naon mantak jana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun ta kursi ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang tuh ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta teh nu kos kitu mantak di demo ku rakyat sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah kitu kene gubernur kitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selamanya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid untuk dibangun musola nah eta tanah nu saha nu sebenarnya tanah nu saha nya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna ongkos di perumahan aya pasok-pasum nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna geus ku teu sah lamun Jumat di lain wakaf ai salat mah sah ai Jumat mah kan teu sah beda salat Jumat jeung salat biasa di tanah hibat mangga di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga tah di pabrik jangan nyieun setiap karyawan yang mau salat silakan di situ atur lo sama dipersilakan kunyana lamun aya jelema nyieun mau salat ini mah untuk keluarga nu lain salat di dinya doraka tinggal gitu doang nah lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe nah eta sah pake Jumat nah lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha tuh kan ieu teh kawakafkeunana teh kumaha kan aya wakif aya mauquf alaihna al waqfu ala masyaratul waqif tah berarti kudu jelas milik dah heula milik saha ya pemerintah bantu bogaeun milik saha itu kan gitu nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola kemudian lu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah nah setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat wari cak pemerintah ieu mah yuk urang babarengan urang jadikeun wakaf masalah urang jadikeun wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga nah ieu diolah dikelola ku masyarakat ijang kepentingan naon jang kepentingan masjid kepentingan kantor kepentingan dan lain-lain sebagainya nah iya untuk kepentingan masyarakat urang jieunkeun masjid jame jadikeunlah wakaf masalah ka rame-rame masyarakat kos kitu ceritana nah jadi ieu mah pertanyaanna apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah itu jauh beda wakaf mah diwakafkeun jang sesuai jeung tujuan wakafna wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, wakaf majelis taklim, wakaf tanah teu meunang diganggu wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat sesuai jeung maksud wakifna ai tanah hibah teh pemberian dari pemerintah
Nah, lamun diberi pemerintah memberikan tanah, dipersilakan. Kasaha ieu merekna ieu, kakarak wakafkeun. Udah jelas lah itu. Nah, sekian dari saya jamaah pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir syaratul mulahid qudratuhu ala man yusarikin biquatin lawistighasatin. Syarat jelema nu ngajaga nu ngaraksa eta kudu mampu kana nahan pamalingan dengan kekuatan. Andai kata di suatu warung didinya aya nu ngajaga anak kudu kuateun lamun berantem jeung pamalingan. Centeng satpam pabrik teh meunang nu kuru. Beunang masa satpam kuru. Itu pamalingan. Wah, ini mah udah makanan gua ada cak pamalingan dah. Kuru. Satpam mah kudu nu bude. Kudu nu kumisna ge sabuada tai. Janggotan, hidung, rambut keriting panjang. Ulah make kaos. Bujal doton. Kan di diubah di hareupeun lawang. Sieun kan urang. Tah si jelema apa nirjan tah si. Nah, eta penjaga-penjaga teh kudu nu handle, kudu nu kuat, jadi teu meunang nu lalawara asal aya bae teu bisa. Jadi lamun teh mah aya warung dijagaan ku jelema, satpamna ieu satpam teu kuat teu nahan sarik, teu boga kakuatan, maka ketika ieu warung dipaling, maka eta lain pihirzihi, sebab jelema nu ngajagaanana teu kuateun nahan pamalingan. Jadi nu ngajagaan barang-barang jeung sabangsana eta teh kudu bener-bener nu bisa ngalawan kapamalingan, bikuatin ku kekuatan au istighosatin atau minta tulungnya nababari. Aya HP, wari mah HP. Baheula mah kaum satpam mah HP. Nah, makanya kos gitu. Ketika aya sesuatu langsung nyana ka jaringan-jaringan anak, ada orang dicurigakan, segera muncul. Datang, bruk. Wari mah HP ge sarua bae. Ada yang mencurigakan. Siapa? Ini orang datang. Itu teman saya, amankan. Oh iya, udah tenang. Paling juga ngambilnya nggak banyak ini, udah kita kerja sama aja. Oh ya, oke. Sip. Ya udah, sip. Kos gitu satpam sih gitu, blon. Nah, gue di talian sama satpam. Wari permainannya gitu bae. Gua be di negara, di perusahaan gitu balulu. Teu jauh ti karar itu. Kok mau musim HP mah geus hese nyaritakeunana. Nah iyalah bikuatin awistighosatin sanajan gitu di pasar, perusahaan, gudang, pabrik atau barang urang naon bae eta teh nu ngajaga anak kudu nu kuat. Ulah anu asal penjaga atau anu bisa minta tulung. Darul munbasiratun anil limaratin kana biaqawiyun yakzanun hirzun mafatil bab rima anu misatina paramean kuari mah eueuh di urang. Ai baheula mah tuh imahna tur Ki Zaid sia deui bagi Zaid tuh dibubulak sorangan bae nya mah. Kuari baheula mah aya mah. Tuh dibubulak tuh nya. Tuh itu sorangan nya nama di ditu. Baheula mah kitu. Atau mencil ngan tilu imah eta. Oh sia nek nanyakeun sia imah Ki Zaid. Ki Zaid mah tuh dibubulak tuh ngan tiluan doang imahna. Baheula mah kitu. Kuari mah eueuh. Pasar Kemis datang ka kitu Pasir Awi baheula mah kan kapisah tuh dibubulak. Pusing ada tuh sia. Nya di ditu tuh imahna. Eueuh gitu garana eueuh ibah. Aya ge dibubulak. Kita Pasir Gawi ka Pasir Gadung eueuh. Kuari atuh nyambung kabeh.
Cilongok Pasar Kemis di Cilongok Pasar Kemis teh nyaho lamun ti dieu leumpang ka ditu di sisi imah 1 2 3 4 nyaho ka imana eta manganu terus seperti Pasar Kemis di Cilongok lah Pasar Kemis nyaho set ya, belah kiri imah anu belah kanan imah mun betul datang Pasar Kemis ku carang-carangna imah jadi nyaho aduh nyaho kabeh engke nya nanya Iceng ka mana Pasar Kemis balanja kabeh naranya anu nyaho tah urang teh ti dieu ieu ti Cilongok teh ka Pasar Kemis atuh nyaho mun datang mun lewat ditu imah na sian mun lewat kena robos gatuh nyaho ku carang imah kuari urang di sisi imah teh nyaho eta masa wallahu alam bil muradi sisi imah teh nyaho nempel imah di perumahan ieu urang mana teh nyaho geus tah ieu Pak darun munpis muntasiratun imanu pisah tina paramean kayan imah ya ditungtung kebon atau pil basatin atau pil khorob di bubulak dan lain-lain sebagainya urang lamun ti mata non garangan Mesir terus naik mobil urang ka Aqobah ka Mesir Masya Allah imah ya Karim di Yordan naik kapal laut